pernah nyawa teh kok. Rek nyuyuk kopi, orang masih melek ngopi dah. Ini dia karunya di sawah yo bawa ke dia bawa ke saya tuh. Orang mau ngarontognya. Heeh. Saya tadi itu di kulkas. Yang jangan di warung. Saya di warung. Yang menkudu mau berurang. Lain kan akhirnya orang panen. Maksudnya orang kamari kan buka hutang. Ka mata di teh. Mana gitu. Kalau mina yang enggak tahu orang jual, orang bayar hutang orang. Punya beak gua dan panen teh pakai bayar hutang KB. Ya pernah tuh orang mau bari minjem deui, boy. Satu orang melihat etalnya, melihat itu kayak sekalian kayak kasau apa nya. Kalau kan anu kata apa? Oke, kan lu tuannya. Orang mereka itu. Yang saya bawa sekalian. Yang orang ini tahu menyokot dulu itu. Iya bacain. Oh itu. Ya. Hah? Orang makan ya. Entar kasawah kan. Kabar yang Malaysia makan di itu di warung. Panas meureun. Hanya kumaha kan pan cenah karena tukang rontong. Ya tuh mau payung atuh. Kan ya kok sarimin memanjut payung. Maka ngomong ya. Ayo. Gimana mau galan atuh? Ya, kita tuan-tuanangan. Ari cenah namanya si Ewok teh jadi RT. Urang amun manehna jadi RT mah erek tanjeun itu tuh mutilahu erek daftar. Kadenge pada geus lila cenah ayeuna tapi urang teh ngadenge karek kadenge ayeuna. Oh, itu si Ewok liwat. Ewok, si ari ka mana? Arek ka desa, Bet. Coba ka di heula aing hayang ngobrol. Arek naon sih batu bara buru teh. Arek naon sih Mambet? Coba ka di heula ya, dieu ka dia ya sakadang ya. Naon sih Mambet? Aing cenah maneh ayeuna geus jadi RT. Pugu ieu mantak arek ayeuna arek mingguan bara buru digoroan ku Mambet arek naon sih? Urang mah kieu ya, urang mah taeun atuh ke laporkeun ya ka lurah. Taeun kana aya mutilahu, urang mah yeuh eta teu kabagian. Naon teh ieu teh naon lansia teh ih. Oh, hayang daftar lansia. Emang Mambet umur baraha gitu? Ai umur mah 50. Ya busing teu ditarima di dinya nya kajeuna tuh urang mah ka BLT ke. Ka eta mun kuat pulang batu bara renang. Ya hayang BLT yang PKH eta emang boga balita. Balita boga urang. Balita mana Mbet teh Kapan urang itu aya incu. Nyop, atuh incu mah teu termasuk Mbet. Tapi mah sarua kene meunang. Yang teu termasuk atuh udah beda eta. Geus urang bara buru ya ka desa mingguan. Dasar eta mah tuh eta. Oh, bohai, saya ka mana eta? Arek ka sawah ieu, Wok. Arek eta boga nu ngarontok urang. Mereka mana eta meuni gaya kitu? Oh, arek ka sawah boga nu ngarontok meureun. Oh, iya arek minggon ka desa. Heuh. Kamari mana nyalonkeun jadi RT nya? Nyari rek minggon mah geus meunang meureun nya jadi RT maneh. Alhamdulillah bohai. Urang diparilih ku masyarakat dengan entah kitu ge meureun percayaeun. Oh, ya heuh atuh. Ari geus diparilih mah ku eta ku masyarakat. Entah kitu ge meureun percayaan ka maneh, Wok. Jadi wok wae Pak RT meureun nya. Urang poho da hampura. Heueuh nya, dengekeun nya ieu mah tibang panginget doang ti urang. Sing bener jadi RT teh ulah pilih kafir. Ayomi masyarakat sing bener. Ameh teh manjang ka dituna. Kan lumayan jadi RT ayeuna mah. Nah, guys. Urang tugas kudu ieu lalawora. Ya heueuh. Kade ngaronda lain ngaranda, ewok. Ewok deui. Lalu mai kan kakarak mah. Geus biasa teh urang teh nya hampura. Geus biasa mah mah. Ngomong-ngomong lamun maneh jadi RT mah meureun ge. Urang bisa didaftarkeun naon kitu meureun. Oh, nya tenang. Kan buka salah kayaknya. Urang ieu buru-buru rek saya tukang rontok karunya itu urang gua nae. Namun teu doang ga. Segar-segar Rek mingguan dia lila teh. Si sukses jadi RT tanya. Ada sing bener. Sok tebak-tebak. Eta mah. Kata dijual.
Di mana anu ngarontok sih? Gini ngawang makaning panas iya. Oh, itu belah di itu paingan. Geus tindah meureunnan. Ah, makaning jauh keneh ieu lalakon teh. Kemana jalanannya? Tadi mah sugan ah. Buru-buru mangkat ya. Oh, arek ka mana? Mang Ewok. Reka desa. Oh, cenah ayeuna mah jadi RT. Heeh, jadi RT ayeuna mentak rek minggon ge. Yo, ngomong-ngomong ge. Urang injem motor ayo. Oh, nya motor mah aya di imah emang ka mana sih? Urang rek ka Jakarta, urang kan aya bareto teh boga sangkutan jeung baturan, ayeuna aya milik pan keur panen. Aya milik jadi naik bayar utang, kayakna terus dilateuing. Oh, nya nem di imah aya. Kuncina di eta di bilik. Ngomong-ngomong amun jadi RT meureun data-data loba di RT. Oh, nya loba, tenang data mah. Data naon? Data randa. Nya data randa. Aya anu karek 2 bulan gitu. Aya karak 2 bulan ngajuru tuh. Astagfirullahaladzim, anu ngajuru. Ya, Yang mungkin anu karek udah ngajuru mah. nya geus atuh anu nini randana. Deug. Ai maneh Jeung kitu Bang Aang. anu Kusut. biasa, anu randa ngora kene. Oh, nya tenang eta mah ge amun geus sesa Abong atuh mun sisa RT. Oh, nya sudah hayang ngoraweng ke ngarah diluluh ku si Bohai. Ye, nya sanajan teu loba omong ge atuh da mun ke ngadengieun. Ah, Akan urang deket jeung RT ayeuna mah. nya heuh justru mentak dibere sesa RT ge pan mun RT heula da RT ge sarua we duda. Bisa tong ngomong si bawah heula doh. Nu penting randa heula urusan mah. Geus ieu rek yang randa heula tuh ka ditu. Oh, boy. Enggas ka sawahna. Ya enggeus. Ngon rontokna geus pindah jauh ka ditu urang meni panas jabat moal tiung ah. Membeureun ke ojeknya mah langsung dikaimakeun beureunan. Ya heuh tadi geus ngomong ka tukang ojek nama cek urang teh langsung ka imah urang we kitu aku tanana engke bayaran di imah langsung gitu. Tapi tuh ojekna geus ya, Bos. Aya tadi mah aya opatan, mahi berobat ya lah. Yang geus jangan dia meureun gona nya. Teh nyawa. Lain tadi urang kan geus kapanggil si Ewok. Si Ewok jadi RT na teh geuningan. Tadi amplok jeung urang oge. Tapi itu orang tadi kapanggil naik naon naik motor kan orang kan itu meureun ka Jakarta. Aya motorna. Aya cenah gonsnya digantungkeun. Diberekeun tapi henteu ulah henteu. Henteu geus main naik minggon cenah. Heuh kaya tuh rek eta. Yang orang nyokot motornya. Mana siap-siap Urang dandan. bereknya. Hai, nya. Tong lila. Wow. Saya menambah kelapa. Engke nyakutna langsung ka imah uing nya. Langsung masuk ke bayaran mah di imah nya. Oh. Heeh. Mang enggak henteu asup ka imah langsung ka balandongan nya. Soalna we ka Jakarta kan. Kita transfer lah sama nya. Ayo. Oh nya mang nya. Ayo. Kan heula. Mampe tas di mana? Tas di warung, main tas di mana, Bohai? Mang tas di sawah, beri teh kantoran anu ngarontok. Bari eta kan tukang eta teh ojek online eta teh geuning pare. Terus kumaha cenah eta jeung tukang ojek? Bari si bejakeun kita langsung ka imah ke we rek talatah ka Mampet. Lamun aya tukang ojek pare, kita langsung ka Balandongan kan we nya. Soalna Aya sih di ditu di Balandongan. Oh, sah-sahanya eta. Ini rek ka Jakarta. Heeh, rek ka bawa terbang. Berapa penting mana di Jakarta? Tanya berapa tuh mau ya iya. Paling ge ayeuna mangkat ge paling sore ge meureunnan. Yang lain kan nimbangan anu naon usaha meureunnan sih nimbangan mah engke isukan. Nya. Eta euy eta. Tapi kisah sih itu di sawahna. Enggak, tadi mah euy can beres di imah nya. Mau di nya. Hampurang ge pang kita ka bawah nya. Haturun nya. Duh, ngarogok karak jadi RT sapoe ge minggon pararanas. Geus mah minggon tetangga sagala nu hayang daftar ieu daftar itu. Kata si Bohai gablek sawah ge segala hayang didaftarkeun menang BLT mana aing mogok yeuh panas. Mandi heula apa nya mandi ya. Sare aing mogok.
Karena enggak siap. Enggak kurang nungguan tadi ah. Nah, itu motornya ke saya. Enggak ya. Kita hula sen bensin hula dalam hula perekaan bana. Siar enggak. Ini yuk orang nggak tengah nungguannya sih kalau. Nah, terus nih teh pamambet. Enggak tadi kamambe, cuma emang iraha cuma di banganan, cuma teh isu kan di banganan mah. Yang teh itu, yang teh. Angkat ini. Beneran dulu. Oh gitu. Ya.